Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umurnya wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin, wa ala alihi wasabihi ajmain. Robi sohli sodri wa yasirli wahlul uqdatan milisani yafqahu qawli amma ba'd. Urang buka ku bismillah, pamuka eta sagala lampah, mung urang pasrah sumerah ka Gusti nu Maha Murah. Sholawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan urang Kangjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka para sahabat-sahabatna, ka para tabiin tabiitna, kalayan kum kajalma anu nurut sarta turut, anu haat sarta taat kana ajaran mantena, kalayan salalamina aya kamagpirohan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sepuh kadang wargi sadayana hormateun simkuring, ieu rombongan bubuh anu tibabakan asem, anu kantos nungguan rada lami, ngan ngarasa regreg pageh nyaeta dibubuh ku paku anu tara lesot taat sareng patuhu kana salat 5 waktu. Diring ku paulis sanajan ayeuna teu ngiring tapi teh eleh ngaluis dihapit ku Pa Ici. Dihapit ku Pa Ici nyaetan carincing pegeh kancing anu sok sering nyaring ti peuting. Dikawal ku Bapa Bendahara anu sakitu awakna jangkung badag, jangkung gede simar dada ngan hanya ka teu aya kumis baplangan. Dipasieup ku ibu kaur umum anu ayu sarta sering gumuyu, anu ngabakti tanpa mengenal waktu kanggo pelayanan nyaeta masyarakat umum. Diluluguan ku Pa Ulu nyaeta sanajan tara muruk kusunu nyuk-curuk bendung nyaeta nyuk-curuk susukan. Kalawan direneng ku Bapa Lebe Manik Kasep sarta DDP sanajan sok sering mere maweh tapi kasobat anyar nama merege sok hararese. Kalayan nyaeta diwuwuh ku Bapak BPD anu ngaredes, anu laku gawena serang Bapak RW Bapak RT gawena rancage jeung tara hararese. Ngan mudah-mudahan ieu disayagikeun nyaeta panitia Bapak hajat ku Bapak kaur perencanaan anu ti Banas Banten anu disayagikeun hidanganana anu mata kanaang. Mudah-mudahan kum teu diwiji-wiji nyaeta sadayana mugi aya kaberkahan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Atuh ieu anu terakhir dipalongkongan ku Pa Olot anu sok resep moro-woro-woro nyaeta ngumumkeun pandemi COVID-19 nyaeta himbauan segera laksanakeun 5M. Kahiji nyaeta memakai masker, kedua menjaga jarak, katilu nyaeta mencuci tangan pakai sabun, kaopat menjauhi kerumunan, tuy anu kalimana nyaeta mengurangi mobilitas. Alhamdulillah pemerintah di pusat parantos nyaeta pemberlakuan penyekatan akhirna kanggo ngurangi nyaeta penanggulangan penyebaran COVID-19. Alhamdulillah urang parantos naat karena aturan-aturan kesehatan anu dihimbau ku pamarentah. Panitia ge parantos ngalaksanakeun nyaeta protokol kesehatan. Atuh kum teu diwiji-wiji ibu-ibu anu sering ngakandung datara punung, bapak-bapak anu tadina bulan puasa jarang nyampa, sami hormateun simkuring. Atuh teu aya sanes simkuring teh kautus laku nampi timbalan ti pangersana nyaeta Ramana Jang Andri
piwarang masrahkeun kedal sareng lisan nyaeta hapunten nu kasuhun nada tawakuf jemar pangampura anu diteda rehingna ieu rombongan anu bubuh tahan saukur ngalut ngeungkeuy ngabandalut ngemat-ngemat jantang pinang teh estu ninglin bobohongan ngan saukur wajid sasiki toyo opak sasemplak sareng kolontong sabungkus mudah-mudahan ieu ngan saukur digiring teh jeung Andri ngan saukur nyanaknya eta talutub balupuhuna mugia bahan katampi ki pangersana kasepuhan anu di dieu atuh sakali deui mudah-mudahan ieu jeung Andri anu parantos ditikahkeun ngan hapunten meureun ieu acara teh meureunan biasana sok seren sumeren ngan kusabab aturan meureunan anu ngadadak anu samporet kana waktos ieu teh nyaeta akad pertigahan ti payun. Alhamdulillah ieu jeung Andri teh parantos janten jalmi mudah-mudahan nyanggakeun pangersa kasepuhan di dieu nyerenkeun nyaeta hapunten pun anak teh sudah ku pangabisa sepi ku pangarti pangdidikeun pangapikeun mudah-mudahan ieu jeung Andri teh sinjang jalma anu berguna nusa sareng bangsana ngabdi ka ibu sareng karamana kedah akur batur sakasur kedah akur batur sasumur kedah akur batur sadapur sareng akur batur salembur mudah-mudahan ieu murang kalih jeung Andri nyata parantos ngadahup ka Neng Ai sing janten jalmi anu rumah tangga sakinah mawaddah sareng warohmah anu keluarga anu rumah tangga anu harmonis tah mun sakitu pangersaan di dieu kapercanten simkuring selaku kedalisan pamasrahan mugia-mugia katampi atuh anu ti sigadengeunana eta simkuring teh hapunten sok sering banyol nyaeta anu tepuguh lang hujurna mugia di bahan katampi mudah-mudahan simkuring nada tawakuf nyemar pangkumpura anu diteda mualami anu dipikahatur margi samporet kana waktos anu ieu bubuh nu parantos lami nungguan gitu margi anu waktosna disengker ku waktos atuh simkuring sakitu nu dipikahatur ngabujeng nyaeta simkuring bade ngaondangan kapalasah moal meuli sarimi teuing kusabab tuluyna reka cieunteng sakalian bali ngalaeuri atur hapunten abdi masrahkeun malami teuing kusabab tuluyna nyaeta beuteung ngarasa peurih bobot sapanon carang sapakan tutus langkung kepang panghalang akhirul kalam ditutup ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.